warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun DP Nuraini, abdi ti kelas 10 MIPA. Jadi abdi badai ngawawancara rencangan abdi anu tiasa sareng resep pisan kana alat-alat musik. Wastana nyaeta Mulyadi. Langsung wae didangukeun nya rencangan abdi sadayana. Nan sababna anjeun jadi tiasa mainkeun alat-alat musik? Sebab abdi teh sok arameng jeung barudak-barudak anu sok ngulingkeun alat musik gitu. Jadi resep ka bawa-bawa. Saha anu ngajarkeun anjeun jadi anjeun sangkan tiasa mainkeun alat-alat musik? Abdi mah teu aya sih nu ngajarkeun, teu aya. Cuman abdi belajarnya di YouTube gitu, jadi otodidak. Jadi kalau misalnya teh lamun misalnya teu aya nu ngajarkeun, sok tiasa di YouTube ge loba nu ngajarkeun kita. Iraha anjeun resep kana dunia musik? Abdi mah resep musik teh sebenarnya resep musik teh alit, cuman nggak mulai belajar alatna kelas 2 SMP. Terus di mana anjeun latihan main musiknya? Ya biasanya di bumi sih, di bumi sorangan, terus biasa di studio, terus namun aya apa pentas ngiringan gitu, ngiringan ngeband. Nah anjeun jadi resep gitu karena dunia musik teh? Resep teh karena nya maksudnya daripada ulinan deui gitu, daripada nya bobogohan terus naon gitu ngobat terus minum itu para rugo, mending berkarya lewat musik gitu. Bara tahun supaya lancar kita mainkan alat-alat musik nanti. Berapa tahunnya? Sebenarnya ya tergantung jelema, namun tekun paling sebulan bisa gitu, 2 bulan bisa. Kalau misalnya aya engke-engke mah ya, tapi ngalet setahun 2 tahun lancar. Terus kumaha supaya arurang teh jadi tiasa kita mainkan alat-alat musik sareng resep gitu kana dunia musik teh? Nu kahiji mah anjeunna kudu nyaho, kudu resep kana musik, kana suara-suara musik teh. Misalnya band naon tuh nu biasana favorit orang-orang jelema-jelema nu ayeuna nih, zaman-zaman ayeuna biasana Admes terus Peter Pan tuh. Nah kan ngeunang jadi ya gitu laguna. Jadi orang teh terbiasa gitu. Jadi resep kana musik. Nyantos sakitu wae wawancara ti abdi, hatur nuhun waktuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.